aing masih teu ngeunah euy ku perkara nu kamari. Naon? Eta perkara anu diganggu ku preman. Heeh, terus kumaha? Budak paraga jualan pun dia cucurut anu cucen gitu. Heeh, terus kumaha? Hanya manehna geus ngaganggu ku tutorial wilayah aing gitu. Babal ngabacot teh sia mah teritorial. Eta mah sabab teritorial lah geus pokona eta. Terus kumaha tuh? Nya tetep hayang balas dendam deui. Embung jor aing balas dendam mah. Kapeurik sahabat masih saya nyeri hate. Nyeri hate sih cuman kumaha tuh Din? Nya heuh mangkana hayu jeung aing balas dendam deui maksudna. Embung ah. Aya keneh tenang guru nu sakti deui. Ah sia mah ngabacot aya keneh kamari kejontrot gagal ladut ningan. Heueuh masalah eta mah geun bae lah si jontrot tapi eta teh muridna si jontrot mah ieu mah guruna deui. Awas ganas edun-edun jika Ki Jontrot kamari gagal balas teh. Teu ieu mah tah eta leuwih tinggi ilmuna. Guru mun teu salah mah eta teh guru si Jontrot keneh. Nyaan. Heeh saling ngegedor ge. Umbang eta preman. Yang itu hayu sukan lah. Yakin? Heeh. Aku aing disaper esuk-esuk. Tapi kieu kudu rada babekalan, kudu rada loba. Eta lalampahan mah cukup saminggu 2 minggu. Malah mang bulan-bulan urang nyorang gunung nyorang naon lah. Bangga lah. Siap teu? Siap lah hayu tapi di talahna ku sia duitna heuh. Heulah geus hayo pokona aing ke ieu heula kasbon heula aing ka atasan aing. Heuh tuh yeuh. Kekeweng sampernya ayo geus. Pada magrib pokona mah. Iya nih gaya gitu Pudin. Oh ya kudu gaya atuh ai komandan mah. Biasanya kamu kayak hangsip. Nya aing teh atuh tampan dan menawan. Nya kudu kieu sia teh. Ye, lamun ka guru besar kudu perlente kieu pakaian ginding. Soalna eta mah rada intelektual jelemana. Saya buru tol ngomong. Sia oge sarua eta mah sepatu menang mauk di mana menang nganjuk. Di mana sia tukang tumbleg mana eta nganjuk? Iya babal aing baheula aya di guar-guar teh urut aing keur ngora, urut apel kasih unah aya keneh dipake ku aing. Sebur tol ngomong. Pot biasa lagi nyeker sia lah. Teu make karibung kieu ieu. Moal aing mah ni eraan sama aing geus. Lewat dayu urang dideuleukeun batu. Keun aing geus biasa ya aing mah kahirupan kan kieu di lemur. Ayo. Yuk net. Tonggorangan geus jeung aing mah kalep. Selama saya aing mah dingeunah-ngeunah we teu ngeunah gatuh. Din, mau kemana lo? Kemana? Ngomong gua lu, bujal doso. Ngomong naon Din? Sia mah danjang teri coel putat oge sombong bal tak kokak. Bahasa Indonesia itu net. Oh, Pakai bahasa Sunda. Batuhan aing mah teu sakola, teu nyahoan. Remes ya. anu kali itu kada yeuh. Rek naon sia? Din, Barang-barangna dieu kan padieukeun teh nang pabanda aing lila mang naon-naon teh gaji hangsip sak bagasi teh. aduh. Apes Pudin aing jeung sia mah. Rek kumaha coba ieu bekal dibanjut kabeh ku begal itu. Pengpelengan aing ge nyeri teh. Bah, Jeung sia mah aing apes wae sial. lain aing nu apa sia nu mau bawa sial Sial BK. Itu masker-masker dibanjut begal teh balangsak. Aya. Heuh geus penting mah
nyawa orang duaan salamet lah bisa diteangan banda mah geus lah ayo. Penting mah maksud tujuan tersampaikan nepi ka itu ka guru aing. Balas ku aing di jalan. Pegang gelo, Ustaz. Sia siga nu heueuh. Kumaha din era ka guru sia aing din. Tengok kieu mah. Heueuh nya Nit. Tapi geus kerjang urusan aing. Pokona si itu cicing. Mun guru aing sok emang sok barang penta, tong loba omong naon pura-pura teu moal naon we aing ge urusan aing masalah eta mah. Geus kumaha sia atuh lah. Heeh tong ngomong awas bawa urang ka begalan gengsi lah. Di jalan aya begal ieu moal Oh, paur. ada ka begal naon ayeuna geus boga naon kieu. Nya. Assalamualaikum. Sampurasun. Sepado. Din usah sasih pieun kieu geuningan sia mah. Ketok. Assalamualaikum. Muka serangan sih teh. Oh, nyai kayak orang hebat apa sih? Otomatis nanti. Asyik kak, wah, ayo. Din ayo mah jadi terus. Balik dia. Siapa gua? Suaka kaya mah, gua besar. Benar. Yakin aja. Asli, ha? Asli, mau juga lu kamari. Ah, ini sih Siapa? Datang ke dia. asli, ha? Asli, ayo. Sikat. Astagfirullah. Udin, kain mampung balik deui. Nges, ngomong ya. Bah, Ya, udin rek naon ka dia? silaturahmi, Mbak. Islami punten ieu teh. Asama silaturahmi ja kahayang meureun. Ya, semaya kahayang pasti sa hayang motor anyar naon. Apanya? Geus apaan? Ya bejakun eta teh. Nya aya Mawa maksud saha ieu mawa saha? babaturan. Teman. Keren. Oh, seteka dieu teh pasti aja nyaho sategeus lila sa udin teh ka dieu. Aing meueuh nu ngiriman kamari sabari Japati disangka aing naon. Doa mengirim wae kemana? Wah, katro ka imah sa doa sia teu narapi meureun. Doa tuh. Terus ayo ka dieu. Aing geus nyaho maksud sia. Taun geus nyaho aing mah sok. Yuk, si dia. Yuk. Aduh. Jawab di videonya teh. Geus lila Saudin teu ka dieu sa teu ka mana wae. Geus aya 100 tahun masih karak datang deui. Sibuk dinas. Mbak, ini mah di lembur sibuk. Wah, pokoknya Kala aing keur muka ieu lah ieu. Din. Beresnya gaul. Ieu keur di maskeran heula aing teu nyaho sia baheula aing saha. Saha tuh, Cek? Ya, ieu teh anggota Blackpink. Baheula Blackpink. Entragan cari belek meureun nya. Si eta Blackpink sanyaho teh Blackpink. Nyaho. Eta nu bangetna black nu bukna pink. Blackpink tuh. Anjek belek kerupuk meureun Din. kerupuk. Ya siapa datang ti jauh. Heeh. Nya saya wayana ku dicek suhu. Ye aing mah tuh dukun lagi dukun gaul. Mah deren teh. Eta bentukna kitu geuningan, Cek. Hah? Bentukna kitu teh mendingan. Aing meuli jauh ieu. 3 tahun. Tahun naon ieu? Lain tahun ieu mah kanut. Tahun sama. Cicing lah urang tes lah maneh. Cicing. Ya, Kageur ieu. lain huluna ngoban kieu. Aing ah. Tinggal tong diletak bangsa meureunna Amis. disangka miyabi naon seteh. Gua lali. Cinggola. Tah. 38 derajat sebenang berarti mana sia? Ah, jadi benang corona sih mah. Aing selalu jaga kesehatan aing. Alasan bengek sama Cek, si mah bengek Cek. Rek es oge. Eta 38 derajat. Ieu. Caluya ieu tah. Aing teh sabarana mah geus nyaho maksud sa teh datang ka dieu teh jeung babaturan sia. Geus nyaho aing teh sabarana mah tapi aing hayang nyaho hayang ngadenge ti sungut sasorangan.
Aya maksud jeung tujuan naon sia datang geus lila karekol ka dieu bari jeung mau babaturan. Din, ngomong sia teh. Sata cenah mah hampunten bilih kuring teh ka dieu mah da pasti mun ka dieu teh nya aya tayang gitu. Nya sok sing parele sabab aing geus boga janji jeung Kim Jong Un aing ieu. Kim Jong. Mereka ngadulang layangan aing geus ieu. Bengrong gitu, Jo. Pokoknya mah aing geus janjian jeung Kim Jong Un geus nyieun layangan ge. Gaul guru sia mah Din. Gambar cangcut aing nyieun layangan ge eta. Sok sing parele. Jadi kieu mah Mbah betul sopan. Dia pada itu bekas anggota Blackpink. Kamari ge babarengan jeung eta Angelina Jolie sama nyaho. Kamari aing kalah tutut bareng jeung Angelina Jolie jeung Britney Spears. Dayo he ulina berarti Din. udah baheula mah tuh dan teu kieu ente segaul ini. Nya beda tuh. Kamari ge aing jeung Jackie Chan kamari aing marahin kaleci. Yes cuma moal nyaho. Heuh sok teknis jelaskeun maksud tujuan maneh hayangna kumaha? Heeh, kieu teh Mis. Urang teh pan gelut ieu jeung si tangpurak preman eta teh. Heeh. Eleh sekali tah. Ku guru kasih controt teh aing mah hanjakal tah geus transfer ku aing. Buktina eueuh. Si jantrat. Lamena mah kaca pirit ge tara obe. Sidi kusia di guruan. Aduh ampun tenganan. Eta teh murid aing. Murid aing eta mah aduh teh mana hese si eta mah pugu bisana. Bolos wae. Sakola ge mana masuk dolas. Saya nyaho teu dolas. Naon? Kita sok modal di kelas. Buat terus balik bener mah nungguan poek. Buya teh aduhnya. Kunaon si Udin jeung aing mantau ka si Jontron. Si Hidang sia mah. Dah boro-boro eta mainna mah. Lain pren sia mah tah eta. Kadetan uing ka dieu teh kieu ya Mis. Urang teh yang diisi lah yang sakti yang ngaleungit boga ilmu. Marek beng-beng gitu lah ngapung. Kecil cek aing ge. Ya besing sahayang nyaho mah Ultraman ge ka aing. Ultraman Gatot Kaca ka aing datang. Omari. Marawa poe lapis, marawa naon ka aing teh hayang Dodongkal mencenya. Dodongkal, hulak saja teh hulak. Hulak? Ye, kamari. Gunuk. Hejo, kamari ena mah geus eta diganti bulao ku aing. Geus job. Ngaran saha ngaran? Junaid Jumadi. Junaid Jumadi. Wadah Minggu di luhur awan berarti kudu menang kudu nama. Kayak orang implang heula. Heeh. Kebut teterakuna jalona sampikar kocegar tahe. Kebut teterakuna jalona sampikar kocegar tahe. Kebut teterakuna jalona sampikar kocegar tahe. Junaid. Kian patala sarap puluh pada karsulu tu malak ketular bunsu tu mahasya walafu. Berat. Berat. Ada berat dia sahabat mana ya? Berat loba dosa. Lain loba dosa di samping dosa terus hutang loba naon. Lumuk ngilam gua teh nyusahkeun. Bisa aing bisa ieu manehna hayang anu naon nu dipika hayang ku manehna nyumponan. Cuman aya syaratna. Syaratna naon, Mis? Pokona nek saberat naon syaratna pasti dicumponan. Ditarekan lah. Heeh, sanggup uing. Sanggup uing. Benar? Din. Lamun maneh sanggup syaratna. Heeh. Ieu kumis ya dibere jimat ya. Yo baheula jimat teh pernah dicekel ieu teh ku ninja Hattori baheula. Ieu turun lembah naik gunung nyekel ieu. Ngajlengna ge jagoan. Tibang kakarak galengan maka ajlengan. Caka jimat kusya
sia nun nyakal jemati bakal jiga ninja hatori pokona mah tenang. Uing teu dibere. Tenang. Hah? Uing teu dibere. Pokona mah cek aing tenang sok ayeuna mah sia gara balik cekal jemat aing rek nyang hareupan naon wae jajal leungeun sia hantemkeun ka tai kebo moal teu paburisat tai kebona sok teu percaya mah Ieu jimat cekel apa diesakan apa kumaha ieu? sok Dicekel pesakan lamun dicekel kitu wae sia bakal ngagudubung Pantrangna na aya teh ieu pantrangana. panteranganana sia ulah ngolomoh tiang listrik ulah ngadahar kompor panteranganana kawas pokona mah ieu kegerobagan we kumaha Mis? hah Kudu kumaha sih? ih tinggalas ya ceceng tuh kudu ku aing we pokona ieu geus dititah sok ayeuna mah bawa eta naon udah disang hareupan tiba kakarak anak kucing mah geus pokona mah tenang Banyak kok nya. pokona mah bakal jiga ninja hatori nah itu barang itu pernah diinjem ku ninja hatori jeung si Naruto bageula teh Dragon Ball eueuh harita main bolna eleh manehna Din Masalah kieu mah transfer guru aing biasana. Nyantos satu kitu mah Misnya. Ya. Bebek pamitan heula ieu. benar pokona mah sok rupana tos dibantuan wae. ya sok seprung bral sia Doakeun ieu muridnya. sok Sampurasun. Sampurasun. Rampes Boro atuh. Kalem atuh. Lila pisan. Boro atuh lieur hulu ye, ngesayang dendek aing. Euy. Cemen boga dunungan teh. Sengklek. Uduna naon eta? Duh, anjing aing mah. Duh, keur kieu teh manggih euy, mangsa ye euy. Bener tuh, Bos. Korek lur. Tak aya korek sia teh. Beak. Oh, beak. Aduh. Duh, kayaknya engkih euy. Sia masuk alasan. Kuat. Ka mana? Ada jackpot. Lila. Ini segala yang kiih nih. Nginum ge. Lah. Hey. Kunaon jet? Anjing Kayaknya nyusulnya sakedeung euy. Usul ka mana? Itu tadi. Sia marek jackpot anjing. Diutahkeun eta mah. Udud we sia udud. Kamana budak dua? Nyawa kemana lililanya gitu? Diutahkeun. Nyungsab sigana mas aing euy. Nyawa lila terbalik-balik. Eta mah nambru sigana mah disolokan sigana mah. Tepar juga nama. Nyungsep sigana mah geus moal bisa hudang ta jelema Ada tah. teang euy, kuduna mah euy. Teang ah, ieu loba keneh ieu. Baiklah kayak ka dieu lah. Kayak nyamperkeun meureun lah. Loba keneh. Ih kunaon? Ih budak mabok naon euy? Hoi. Waduh. Ya, tepar ieu mah ya. Duh.
Woi, naon ieu? Ih, Aduh. kunaon di jelema? Aduh, aing we. Woi, sia mabok naon? Wah, Woi, udang. Aduh, aing mah berat. Ai. Woi, aduh. Ai, aduh. Nih, euy. Cibengetan itu ku aing ya budak teh. Ieu di ieu kunaon di euy? Woi. Waduh. Woi, woi, alah. Yuk, aduh, aing ngaripuh we. Woi. Aduh. Ieu kunaon di ieu, euy. Woi. Aduh. Aduh, aing mah barudak kunaon ieu teh kala sarare ge euy udang euy. Aduh, aing mah parah budak teh. Ais. Naon ieu euy? Kapere jadi kawani. Naon? Aing anu dendam gitu ka aing teh. Duh, barudak nepi kana rambru kieu. Sahanya MP. Duh, saha ieu euy. Duh, kamarana udah teh. Anjing, oi udah ngatuh, iya bang lepaskan ayu. Aduh, aing mah, oi. Ini saha sih? Tadi telinga stres tuh anjir. Ujug datang nenggelan aing. Ya saha sih ninja? Ya stres. Kerasain aku sia. Bikin onar di lembur, bikin rusuh. Tarangnya terlalu Bikin rusuh. rese. Ya saha sih ninja Kain stres. cager mengbaturan sia. Cager kena tuh karunya ninja. Kapok ke saya. Ampun, ampun. Kapok. Kapok, aduh, ampun. Oh. Janji ke Allah mau bikin onar. Janji. Janji, ampun. Saya nyotain saha. Ampun, Bang Ninja, ampun. Yakin nek tobat. Tobat, Bang Ninja, tobat. Ulah kaget yo, jackpot yo. Deula aing saya. Woi. Ampun, Mang. Ampun, Mang Pudin. Nyerah, Mang Pudin. Mangkana lamun hirup ulah bikin rusuh. Mau jadi preman kampung mah. Aing geus ngabalaskeun dendam babaturan aing si Junet sia nyaho. Ya, Mang. Mangkana awas. Ulah bikin onar sekali-kalinya. Sia kudu nurut ka aing. Junet. Tidak mau tak terbalas kalau nih. Puden, tolongan, Puden. Mendingan dikebuan ku preman daripada kawin di Rusia ya Sudi. Puden, tolong Puden, kemana Puden, tolongan.